Cah Haji, naon cek? Abi udah pinjam gelas Cah Haji. Di imah Abi aya tamu. Gelas Abi kurang Cah Haji deui. Oh, kela urang cepat heulanya cek. Ya, cek gelasna. Nya Cah Haji, di bawah heulanya Cah Haji gelasna. Ayo Cah Haji. Cah Haji, Cah Haji, Abi dek numpang blender. Soalnya blender Abi di imah rusak Cah Haji. Oh nya, tulungannya Cah Haji. Kalau ada goan si Cah Haji dipang blenderkeun heulanya. Nya Cah Haji. Ya cek bungkuna nuhunya Cah Haji. Abi balik heula, dek nyayur heula Cah Haji. Cah Haji, Cah Haji, sekalian atuh Abi nginjem heula beas. Stok beas Abi di imah beak. Pan stok beas Cah Haji mah loba. Aya cek, kalau ku Cah Haji cokot heula. Nya Cah Haji. Ya beasna. Nuhunya Cah Haji, isukan ku Abi digantian ieu beasna. Hayu Cah Haji. Dek masak beak di cabena. Minta lah ka Cah Haji. Sekalian ke nyambel. Cah Haji, Abi dek minta cabe Cah Haji. Soalnya cabe Abi di imah beak. Abi can meuli deui ka warung sayur. Dek minta ka Cah Haji, Abi dek nyayur bari sakalian dek nyambal Cah Haji. Sampura cek, Cah Haji can belanja stok cabe Cah Haji beak. Itu ge cabe mang aya ngan ke nyayur sakalian Cah Haji ayeuna. Nyanggeus Cah Haji ari eueuh mah Abi mah dek menta we kasih enis. Cah Haji mah kitu, lamun dipentaan cabe ku Abi teh selalu ngeles. Eueuh. Nyanggeus Cah Haji. Tuh Cah Haji tempo si enis mah tepelit ka urang. Tuh arek ngomong ge langsung dibere cabe na. Cah Haji mah kalak ajempe wae urang ngomong teh. Dengekeun nya ceu, musuh yang paling menyakitkan nyaeta jelema nu sering nu pernah ku urang ditulungan poho kana kahadean urang. Leuwih parahna deui, manehna ngomongkeun urang jeung ngamusuhan urang ditukangeun. Geus lah ceu, ulah sok kaget Cah Haji nyaho kabeh. Omongan ece jeung si enis. Lah karena hiji kasalahan, leungit kabeh kahadean urang ka ece. Lain Cah Haji ngungkit kahadean salila ieu ka ece. Tapi coba ku ece ingetan deui. Di saat ece loba tamu di saha nginjem gelas. Di saat ece beas beak di saha nginjem. Di saat peralatan dapur ece rusak, saha ece numpang ngeblender. Ayo lain di tempat Cah Haji mah. Perkara teu dibere cabe kitu wae ge. Leungit kabeh kahadean Cah Haji ka ece. Ece batur ka batur ngan saukur ngamangpaatkeun batur.